Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wilujeng tepang di para sahabat santri sadayana, para pecinta kitab kuning sareng sim kuring Dede Syarif Hidayat. Dina kajian kitab Safinatun Najah. Tong hilapnya subscribe na, like sareng komen, share na. Mudah-mudahan manfaat. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun yajibu wajib naon saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan ya hadi umuri khamsatin kusabab salah sahiji perkara anu 5. Ahaduha ari salah sahijina anu 5 eta bi kamali Sya'banin kumargi sampurna bulan Sya'ban salasina yauman nyatana 30 dinten. Wasaniha sareng ari kaduana eta bi ru'yatil hilali kumargi ninggal hilal tenapi bulan fi haqiman dina hakna jalma ra'ahu anu ningali itu jalma hu kanu hilal wa in kana sanajan kabuktian itu jalma teh fasikon jalmi nu fasik. Wasali soha sareng ari nu katiluna disubutihi ku tetepna ieu hilal fi haqiman dina hakna jalma lam yarahu anu teu ningali itu jalma kana hilal bi adli syahadatin karena persaksian nu adil. Asana dipayunan hakim ya jalmi dipersaksikeun. Warabi waha sareng ari kaopatna bi ikhbari adli riwayatin kumargi berita ti jalmi anu adil riwayatna mausukin tur anu kapercaya bihi kalawan riwayatna ieu jalmi anu nyanak berita sawaun sarua wae waqa'a anu tumiba fi qalbi dina hatena jalma naon sidquhu benerna ieu jalma nu ngariwayatkeun amla atanapi henteu ghaira mausukin atawa henteu kepercaya bihi kalawan riwayatna ieu jalma in waqa'a lamun tumiba fi qalbi dina hatena naon sidquhu ngabenerkeunna ieu jalma nu ngariwayatkeun ninggal hilal. Wa khamisu sareng ari kalimana eta bidonni dukhuli ramadana karena dugaan asup bulan Ramadan bil ijtihadi kalawan make ijtihad fi man ti jalma istabaha anu ragu-ragu alaihi kana tu dugaan za paslun waliya teh hiji pasal syurutu sihatihi sareng ari pirang-pirang syarat sahna puasa eta arbatu asya'a aya 4 pirang-pirang perkara. Islamun tegasna kahijina agamana Islam, wa aqlun sareng kaduana ngagaduhan akal anu sampurna, wa naqaun sareng katiluna bersih min nahwi haidin tina saumpamana haid kaya ning nipas tanapi wiladah, wa ilmun sareng kaopatna uninga bikaunil waktu kana kaayaan waktu qabilan bari narima lisaumi kana puasa. Faslun surutu wujubihi ari pirang-pirang syarat wajibna puasa eta khamsatu asya'a aya 5 pirang-pirang perkara. Islamun kahijina mah tegasna Islam, wa taklifun sareng kaduana kataklif hartosna gaduh akal anu sampurna sareng eta jalmi tos balig, wa itaqatun sareng katiluna kuat, wasihatun sareng kaopatna dina kaayaan sehat,
wa iqamatun sareng kalimana cicing di bumi hartosna mukim teu aya dina perjalanan. Faslun arkanuhu ari rukunna ari pirang-pirang rukun puasa eta salah satu asya aya 3 pirang-pirang perkara. Hiji niatul lailan tegasna niat dina waktos wengina likulli yaumin saban poe fil fardi pikeun puasa fardu wa tarku muftirin sareng kaduana ninggalkeun perkara anu ngabatalkeun puasa zakiran dina kayaan emut inget mukhtaron sarta bisa milih teu aya paksaan ghairu jahilin saliyana jalma anu bodo atanapi nu awam ma'zurin anu diuzuran atau dimaklumi ieu bodona wasaimun sareng katiruna jalmi anu puasa. Jadi rukun puasa teh aya 3 kahiji kedah niat dina wengi-wengina. Kiapong urang kedah niat dina puasa bulan Ramadan nawaitu sauma godin an adai fardhu syahr Ramadan hadihi sanati fardhu lillahi ta'ala tiapongi teu tiasa disabulankeun. Kaduana urang kedah neja ninggalkeun perkara anu ngabatalkeun puasa. Boh dina kayaan inget atanapi bisa milih rek puasa atanapi dibatalkeun sarta uninga perkara-perkara nu ngabatalkeun puasa. Katiluna nyata aya jalmi anu puasa. Faslun wayajibu sareng wajib ma'al qada'i sarta qada lisaumi pikeun puasa naon al kafaratul uzma kifarat nu ageung wa ta'ziru sareng ditakjir ditegor alaman ka jalma afsada anu ngaruksak ieu jalma saumahu kana puasana fi Ramadan dina bulan Ramadan yauman dina poean kamilan anu sampurna bijima itamin kusabab jima anu sampurna asimin anu dosa bihi kusabab ieu jima lisaumi karena puasa. Wayajibu maka wajib ma'al qada'i sarta qada naon al imsaku nahan tina anu ngabatalkeun lisaumi kana puasana fisitati maudhi'a dina genep pirang-pirang tempat. Hal awalu ari kahijina eta fi Ramadan dina puasa bulan Ramadan la fi ghairihi lain dina saliyana puasa bulan Ramadan puasa kifarat puasa nazar atau napi puasa sunnah alamat ta'adin kajalmi anu ngahaja bifitrihi kana buka puasa. Puasani sareng ari kaduana eta ala tarikeun niati kajalmi anu ninggalkeun niat lailan dina wengina fil fardi dina ngalakonan puasa fardu. Asalisu sareng ari katiluna eta alaman kajalma tasahhara anu sahur donan kana nyangkana ieu jalma bahwa alaili tumatepna wengi fabana maka jelas kuninga naon khilafhu salah ieu sangkaan teh warabi'u sareng nu kaopatna eta alaman kajalma afsara anu buka ieu jalma donan kana sasangkaan al-guruba parantos magrib pabana maka pertela apek teh kapendak khilafhu sasangkaan teh aidon deui wal khamisu sareng kalimana eta alaman kajalma bana anu pertela anu jelas iman lahu ka eta jalma teh naon yaumus salasi sa'bana dinten 30 Sa'ban annahu saistuna itu poe teh min Ramadana dina bulan Ramadan wasadisuna sareng kagenepna eta alaman kajalma sabaqahu anu tumiba ka ieu jalma naon maul muballaghati cai anu katelen min madbagatin
dina nalika kekemu wa istinsyakin sareng ngingsruk cai kana pangambung walau lahdatin sareng sanajan sakedap wa bi igmain sareng ku sabab pingsan wa syukrin atawa mabok tak ada anu ngahaja ieu mabok pihi ka jalma in ama lamun dugi ieu mabok jami an-nahari kana sadayana siang. Maksudna panginten kieu aya jalmi anu wajib kedah ngodoan sauna sareng wajib maparin kiparat teras ditakzir ditegor ku imamna pamimpinna pikeun jalma anu puasana batal ku sabab ngalakonan jima dina waktu siang. Tah lamun aya kaayaan sapertos kitu wajib keur anjeunna teh hiji kudu ngodoan dina sadinten tina jimana eta, kaduana kedah mayar kifarat ka jalmi nu jima ari kifaratna teh ageng pisan diantawisna tilu ditentukeun hiji kudu puasa jalmi nu jima tadi 2 bulan berturut-turut, kaduana nyaeta ngaberdekakeun hamba sahaya, katiluna maparin katuangan ka 40 jalmi miskin. Ta eta hukuman di kajalmi anu jima dina siangna. Ditambah deui wa ta'zir jeung ditegor dinasehatan ku imamna. Aya oge jalmi nu diwajibkeun qada jeung ngawajibkeun ka anjeunna imsak nahan tina nu ngabatalkeun. Aya genep jalmi anu kedah qada sareng kedah imsak. Hartosna ngodoan kudu ngagentos ngagantian puasana di bulan saparantos bulan Ramadan. Sedangkan imsak sanajan dianggap batal puasana poe itu eta kusababna perkara ieu anjeunna tetep kedah puasa kedah imsak nahan tina tuang. Jadi puasa tetep. Saha jalmi anu kedah ngodoan sareng kedah imsak hiji nyaeta jalmi anu ngahaja buka taya uzur tah anjeunna mah ngahaja buka dayaan sehat berakal tapi teu daek puasa maka manehna kudu ngodoan puasa anu ditinggalkeunana. Terus tah nalika anjeunna ngahaja buka pas inget wayahna anjeunna kudu imsak nahan eureun tong barang tuang. Kadua jalmi anu ninggalkeun niat teu niat wengina tah manehna kudu puasa tetep di poe eta tangkep saparantos bulan Ramadan beres nembe kedah dikodoan. Katiluna nyaeta jalmi anu sahur pas nyangka sahurna teh geuning tos adzan subuh ai manehna nyangkana teh sugan teh teu acan dan ningali jam teu jalan. Tah wajib keur anjeunna terus puasa tapi eta puasa nu hilap sahur teh kudu digantian dikodoan. Kaopatna nyaeta jalmi anu buka puasa nyangkan teh geus adzan pas ningali nyatana can adzan. Tah eta kudu dikodoan jeung eta anjeunna kudu teruskeun puasana. Kalimana nyaeta jalmi anu nyangka bulan Sa'ban tos 30 dinten. Tah maka ku anjeunna kudu ngodoan. Padahal eta teh nyangka teh bulan Sa'ban kitu nya. Padahal geus bulan Ramadan. Tah kedah dikodoan, kedah teras puasa eureun barang tuangna teruskeun puasana. Walaupun puasana secara fikih teu dianggap sah, tah kedah dikodoan. Engke di bulan Syawal atau di bulan sanesna. Terakhir kagenep ka jalmi anu nalan cai nya kusabab kekemu atawa istinsyak ngingsreuk cai kana pangambung teu sengaja terus kaingsreuk tah
kaing seruk gitu. Nah maka kaita jalma teh kudu neruskeun puasana mah tong dibatalkeun da asup cai kanu irung jeung atau kekemu atau nepi mabok ngahaja mabokna teh mabuk misalkeun lieur ngahaja diliurkeun atau di perjalanan diliurkeun gitu mabok lamun ieu mabokna teh teu ingetna teh sapanjang siang tah maka diteraskeun kanu kodo bari jeung paslon yabtulu saumu batal naon puasa biri dati sabab murtad nu urang keur puasa terus urang teh pindah agama kabatal puasana sanajan murtadna sakedeung wahaidin sareng kaduana haid wanifasin sareng katiruna nifas awiladatin atana pingalahirkeun wajununin sareng sabab gelo walau lahdotan sanajan sakedap gelona teh wa bi'igmain sareng sabab pingsan wa sukrin sareng mabok tak ada nu ngahaja ieu mabokna bihi kasih jalma in ama lamun dugi ieu mabok lieur mabok teh mabok minuman kerasnya mabok jami an nahari kana sadayana siang fasulnal iftaru ari pirang-pirang buka fi ramadhani Ramadhana dina bulan Ramadan eta arba'atu anwa'in aya 4 pirang-pirang perkara wajibun tegesna kahiji wajib buka kama fil haidi sapatos kajalma nu haid wa nufasai sareng anu nifas hiji wajib buka kajalmi anu kakeunaan ka istri anu kakeunaan haid sareng nifas sanaos waktosna sakedap deui teh kedah buka teu sah puasana kana batal puasana ku sabab haid nifas kitu nya. Kadua wajaizun aya nu buka puasa teh hukumna wenang bade buka mangga henteu teu naon diteraskeun saumna kama seperti fil musafir kajalmi-jalmi nu nyanyabaan wal maridi sareng jalmi nu teu damang tah tiasa buka tiasa saum kajalmi anu dina perjalanan anu perjalanan teh diweunangkeun ku agama tapi nu teu damang tah tiasa buka tiasa saum wala sareng katiluna teu wajib buka wala sareng teu wenang buka kama fil majnuni saperti jalmi anu gelo utama wa muharramun sareng kaopatna anu haram hukumna haram buka teh kaman kajalmi akhara anu ngaakhirkeun ieu jalmi qada ramadhana kana qada saum bulan Ramadan ma'atam kinihi sarta ngamungkinkeun itu jalma kana ngaduan puasana hatta doko sehingga sempit naon ala waktu anhu tina itu qada wa aqsamuhul iftaru sareng ari babagianna buka puasa arbaatun aya 4 aidon kalawannya kitu deui jadi buka puasa teh aya 4 bagian ma tegasna kahiji perkara yalzamu anu wajib bihi dina eta perkara naon qada wal fidyatu sareng fidyah wa huwa sareng ari wajib qada sareng fidyah eta isnani aya 2 alawalu kahijina eta al iftaru buka puasa li khaufin karana sieun ala ghairihi kasalian dirina itu si jalma contohna jalmi anu nyujusuan ari ibuna mah sehat tadi pepi murang kalihna sieun maka wajib puasa
teu kedah mayar fidyah. Wasani sareng ari kaduana etal iftaru ma ta'khir qada'in al iftaru bukana puasa teh ma'a ta'khir qada'in sarta ngahilkeun qada. Ma'a imkanihi sarta kongon si jalma hatta yati sehingga datang naon Ramadan akhir Ramadan anu sajen. Saniha sareng ari kaduana tina babagian buka puasa eta mah tegasna kahiji perkara yalzamu anu mesti pihi dina eta perkara naon al-qadu qada dunal fidyah teu wajib fidyah, wajib ngodoan puasa tapi teu wajib fidyah. Wa huwa sareng ieu wajib qada teu wajib fidyah teh yaksulu seueur pisan ka mugma alaihi saperti jalmi anu pingsan tai kedah ngodoan puasana teu wajib buka. Atanapi jalmi anu di perjalanan teu wajib fidyah tapi wajib kudu puasa. Masali sohajang ari nu katiluna tina babagian puasa teh tama perkara yalzamu anu mesti fihi dina ieu perkara tanal fidyah dunal qada teu wajib qada imah fidyah hungkul tu kudu ngodoan. Saha eta wa huwa sareng ari anu wajib fidyah teu wajib qada teh syaikhun kabirun nyaeta sepuh anu banget sepuhna. Tah sepuh manu sepuh pisan tos pikeun mah teu kadah puasa. Geus pohoan pisan mah tinggal bayar fidyah hungkul. Warabi wa sareng ari kaopatna eta wala la teu wajib qada wala teu wajib fidyah. Aya nu qada teu fidyah teu kedah. Saha tah wa huwa sareng ari teu wajib qada teu wajib fidyah eta al majnun jalmi nu gelo agama nama Islam tapi gelo. Tah alladzi lam yata'ada anu gelona teh teu disengaja bijununihi kana gelona. Rasun alladzi la yaftiru ari anu teu ngabatalkeun kana puasa mimatina perkara yasilu anu nyampe ila jaufi kana tenggorokan eta sab'atu afrodin aya 7 macam. Misalkeun teh maksudna teh kieu aya perkara teu ngabatalkeun kana puasa sanajan eta barang teh asup kana tenggorokan. Aya 7 ma tegasna kahijina perkara tanapi barang yasilu anu nepi ieu barang ila jaufi kana tenggorokan binis yanin karena hilap au jahlin atau bodoh kahilapan urang teh tanapi teu apal au ikrahin atau dipaksa barang dahar teu batal puasana. Wabi jaroyani rikin kaduana sareng kaopatna berjalan ciduh bima kalawan perkara bain asnanihi eta ciduh teh aya di antarana pirang-pirang waos. Waqad aja sareng teu mungkin ya si jalma an majjihi kana ngabohna ieu ciduh li uzrihi karna ayeuna uzur. Tah eta mah teu batal nalan ciduh. Wa ma sareng kalimana perkara asola anu nyampe ieu perkara atau barang teh ilal jaufi kana tenggorokan katalan makana sareng bukti perkara teh kubaratorikin ke kebul jalan urang ke naik motor katalan kebul jalan teu batal. Wa ma sareng kagetepna perkara wasola anu nyampe kana ieu perkara teh ilahi kana tenggorokan wa kana sareng bukti ieu barang teh gorbalata daqiqin nyaeta ke kebul tipung atau semacamna urang gawe di pabrik tipung katalan tipung tah teu batal. Aujubaba toirin atau nepi ketujuhna laler nu hiber katalan au nahwahu atanapi saumpamana saliana laler seperti rametuk ka urang katalan gedeng motor tah teu batal puasana. Wallahu a'lam bishawab. Mung Allah anu uninga kana maksud sadayana, mung Allah anu reras nu uninga kana mana anu raras. Nasallallahu
nas'alullahal karima bijahin nabil wasimi ayukhrijani minad dunya musliman wa walidayya wa ahabaina wa man ilayan tama wa ayyaghfirali wa lahum muqhimatin walama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib bin Hasin bin Abdi Manaf Rasulillahi ila kafatil khalqi Rasulillahi malahim Habibillahil fatihil khatimi wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kajian sapinah rengse dugi ka video nu kada 18 ya. Mudah-mudahan manfaat sakai desim kuring da dukunganna, subscribe na, like na, komen sareng share na, share video kan sanes, mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.